Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Ujang Comro. Saperti biasa, simkuring bade maparkeun deui caritaan dongeng bahasa Sunda. Pikeun anu janten judul dinu dongengan ieu nyaeta dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan Ki Caka jeung Ki Ciki. Mangga atuh nya ka pamiarsa wilujeng ngadangukeun. Dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan Ki Caka jeung Ki Ciki. Zaman baheula aya dua sobat anu layut pisan ti bubudak lamun ulin tara papisah. Lamun anu saurang boga kadaharan pasti hayang kaasaan ku sobatna. Lamun manggih kasusah duanana silih tulungan. Ngaranna teh Ki Caka jeung Ki Ciki. Sanggeus rumaja Ki Caka jeung Ki Ciki bubuara ka kota karajaan. Ki Caka buburuh di warung sangu. Gawena sagala dicabak. Timimiti kukumbah wadah, saksak siksik, balanja ka pasar, nepi ka ngaladenan anu dalahar. Ki Caka sarena di jero warung. Dununganana satujueun, da itung-itung nungguan warung. Ari Ki Caka atoh, da puguh bisa ngirit henteu kudu nyewa kamar. Ki Ciki gawe di pabrik tahu sarua jeung sobatna. Ki Ciki oge gawena sagala dicabak. Ti mimiti ngangkut kacang kedele, ngumbah ngeuman nutuan nepi ka ngadonan kana ancak. Unggal poe Ki Ciki kakara bisa reureuh saenggeus peuting. Ki Ciki oge sarena teh di jero pabrik tahu. Ngampar samak, bantal kucel, disimbut sarung. Najan walurat unggal peuting oge sare Ki Ciki teh ti brawe. Boh Ki Caka boh Ki Ciki dipikannya ku dununganana. Najan kitu Ki Caka henteu bisa ngabantuan. Basa hiji poe Ki Caka unggah balewatangan. Subuh-subuh basa Ki Caka bubuka warung. Di teras warung aya mayit ngababatang. Dina sirahna aya tatu dewang anu masih ulewaran getih. Lantaran eueuh saksi kusaha eta mayit ditandasa, nya Ki Caka jadi tersangka. Ki Caka dibuyi. Ki Caka lantaran eueuh saksi anu ningali yen anjeun henteu salah, nya anjeun ditibanan hukuman gantung. Cek hakim. Puguh deui Ki Caka leuleus taya tangan pangawasa. Hatena sedih anu taya babandinganana. Cipanon nyalem bereh maseuhan pipina. Ari ku kituna puguh manehna mah henteu salah nanaon. Anu lalajo di pangadilan sakabeh jempeh. Sakabehna mangkarunyakeun kana nasib Ki Caka. Sameme hukuman gantung dilaksanakeun, naha maneh aya pamenta Ki Caka? Cek hakim deui. Ki Caka ngahuleung, naon atuh kahayang saenggeus umur kanyahoan saukur popoean deui. Tapi ras manehna inget ka inungna. Inung anu unggal waktu papatah sangan hirup jujur, daek tutulung ka anu butuh tatalang ka anu susah, gawe anu suhud. Pami diwidian mah abdi hoyong uih heula ka lembur, ngalongok anu jadi inung, nyuuh sujud kana lahunanana. Cek Ki Caka. Sabaraha lila perjalanan ti dieu ka lembur anjeun? Tanya hakim.
dua dinten dua wengi nembe dugi ka lembur abdi. Atuh uihna oge sami dua dinten dua wengi. Pasihan we kasempetan abdi sadinten ngarencangan pun biang janten 5 dinten. Anjeun menang indit ayeuna keneh asal aya tandon anu ngaganti. Namun anjeun cidra janji henteu datang deui ka dieu, eta tandon anu bakal ditibanan hukuman gantung. Tapi lamun henteu aya anu sanggup jadi tandon, kahayang anjeun ditolak ku pangadilan. Tangtu wae henteu aya nu daek jadi tandon. Tapi saenggeus sababaraha lila, basa hakim ngangkat palu pikeun nutup sidang. Aya anu lumpatan bari gogorowokan yen manehna sanggup jadi tandon. Atuh ku sararea pada ngahiap jeung pada mere jalan. Horeang teh Kiciki anu sanggup jadi tandon, anu lalajo manis surak bakat ku atoh. Harita keneh Kicaka indit sejak ngalongok indungna. 5 poe anu ditangtukeun cunduk kana waktuna. Hukuman gantung baris dilaksanakeun di alun-alun. Tihang gantungan geus disiapkeun. Kiciki anu jadi tandon geus digiringkeun. Anu lalajo marilu sedih. Ari ku kituna Kicaka teh geuning acan datang keneh wae. Boanya cidra janji. Kiciki anjeun kudu ikhlas jadi tandon. Pongan jalma anu dipercaya ku anjeun henteu datang. Nya anjeun anu baris digantung, cek hakim. Kiciki henteu galider. Manehna yakin sobatna henteu cidra janji. Anu lalajo mimiti rea anu ngananaha jeung ngajejeleh ka Kicaka. Tali gantungan mimiti dipasangkeun kana beuheun Kiciki. Hakim tinggal ngitung nepi ka 10 samemeh tali dieuratkeun. Keur kitu ti kajauhan katingali aya nu lumpatan bari gogorowokan. Horeng Kicaka anu nemoan janjina. Datang-datang terus ngagabruk ka Kiciki. Hampura sobat, kuring katelatan. Di imah mah rurusuhan, tapi di jalan kapegat banjir. Kuring nulungan heula bodak anu kabawa caah. Di sisi leuweung oge manggihan mencek diselap kana batu. Karunya lamun diantep teh bisa paeh eta mencek teh. Anakna narungguan deui gigireun mencek anu geus leuleus bangun sardi. Cek Kicaka. Henteu nanaon atuh sobat. Da kuring mah percaya ka anjeun. Najan hukuman gantung diitibankeun ka kuring, kuring mah tetep yakin anjeun teh henteu cidra janji. Tapi anjeun pasti aya halangan di jalan. Tebal Kiciki. Ngadangu eta 2 sobat anu lalajo nyerusutan cimata. Atuh hakim ngahuleung sakedapan. Salaku hakim, kuring yakin pisan ayeuna maraneh teh 2 jalma anu hade budi, alus parangi bersih hate. Ku kituna pangadilan mutuskeun Kicaka bebas tina sakabeh hukuman, cek hakim. Tah sakitunya pamiarsa dongeng ti sim kuring Ujang Comro anu ngeunaan Kicaka jeung Kiciki. Kitu pangintennya. Janten dinu dongengan ieu teh salaresna mah ngagambarkeun salah 2 tokoh gitu pamirsa nu mawakili tokoh gitu. Dinu carita dongeng ieu pikeun disebatkeun salah sahiji nu namina Kicaka jeung Kiciki teh gaduh pagawean masing-masing gitu. Tapi di salah sahiji peristiwa teh si Kicaka duka Kiciki hilap de sim kuring teh ngadon ngenging musibah insiden pikeun anjeunna teh engkena teh di kumanya dijerat hukum sareng engke di bere keadilan. Mung di akhir namanya anjeunna tiasa ngabuktoskeun pedah gaduh sifat
kajujuran beneran silih asa silih asuh teh gitu. Eta mah gambaran tinu dongeng ti simkuring ieu anu dipaparkeun nembe. Mun atuhnya mugi ieu teh dongeng salian tinu aya hiburan, aya ngil mangpaatna, hikmah di balik ieu caritaan dongeng anu ujang paparkeun. Nuhun atuh engke dilajeng deui dinu dongengan anu sanes. Simkuring pamit lanya. Amit mungkur, amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.